Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru nyaeta dina acara ngadongeng anu mana dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun neraskeun hanca carita anu waktos katunda nyaeta anu judulna Demung Janggala. Sakali deui mitra kaum dangu judulna Demung Janggala, karangan Bapak Tatang Sumarsono. Panginten ayeuna teh nincak seri anu katujuh. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan jujungna ieu carios. Mangga kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca carita anu waktos kandut anu katunda teh nyaeta nyarioskeun Listayu jeung si Ibi kasumpingan Raden Sungsang. Mangga urang teraskeun. Geus ulah nyebut juragan paman kitu. Omong Raden Sungsang. Tah ieu samping bisi butuh keur salin, bari sok neundeun bungkusan. Menang sajongjongan mah Listayu kalah ngahuleng, kitu deui si Ibi bangun anu hookeun. Sanggeus neundeun bungkusan, Raden Senapati ngaleos deui. Barang geus aya lengkahna ngaleos, Listayu kakara sadar yen bieu manehna teu nganuhunkeun acan. Matak guragiru wae bijil ti enggona. Nuhun, omongna alon. Sanggeus manehna adu hareupan. Nya pek tarima lumayan we atuh keur sakalian tas dicai. Bisi elis aya pangabutuh mah nyarita we ka barudak anu kagiliran jaga di hareup. Walon Raden Sungsang bari ku siwel nyieun seupaheun. Mitra kaum dangu sadaya, salila dipernahkeun di dinya. Kakara ayeuna Listayu boga waktu pikeun cacarita jeung anu mere panyalindunganana. Biasana oge da nyimpangna ukur saliwat-saliwat. Sok rajeun soteh nyarita rada lila jeung si Ibi lain jeung manehna. Teu betah meureun nya cicing di dieu teh. Listayu teu ngajawab kalah katungkul. Payahna wae lamun teu betah mah keun we sugan kahareupna urang pernahkeun sing rada pantes. Keur sayeuna mah nyahampura we da pamana oge loba keneh gawe, tacan kasiwar nepatkeun eulis. Leung deui eueuh anu cacarita, si Ibi ngahaja teu milu nyamperkeun ukur ngadedengekeun ti jero enggon. Dupi jura, omong Listayu sanggeus lila ngahuleng. Tong nyebut kitu, ceuk Raden Senapati begat kalimah, paman kitu. Listayu balem deui. Rek nyarita naon bieu Lis teh? Dupi paman teh anu ti mana? Nanya bari semu asa-asa. Ti Cihaur, tembalna. Dupi kukupingan teh paman ulinga kapun bapak. Atuh puguh we apan waktu ngarurug Batawi teh paman babarengan jeung Kakang Suranangga anu matak basa mimiti tepung jeung hideup teh paman asa panggih jeung tuang Ramha. Mitra kaum dangu sadaya, Listayu ngarenjag barang ngadenge keterangan kitu teh. Teu sangka geuning kitu jujutanana
manehna gebetem deui saenyana dina hatena mah loba pisan picaritaeun ngan nya kitu hese pisan pikeun ngedalkeunana. Paman rek ngarulis heula barudak bisi minggu hareup tulus mapageun di dalemen bejana sumpingna teh jumah engke cek Raden Sungsang bari jero turun deui ti imah anu dicicingan ku Listayu jeung si Ibi. Listayu ngan ukur unggek. Paingan nyaheun ka enden upami kawitna kantos caket sareng tuang Rama mah. Omong si Ibi sanggeus Listayu asup deui ka anggona. Nya Ibi, omong Listayu. Ngan teu kahartina teh naha ayeuna Paman Sungsang jadi biluka musuhnya asa baleweng keneh mikiranna oge. Moal kitu Paman Sungsang teh kaasup kegeden anu ngijing sila bengkok sembah. Ibi mah teu ararapal kana urusan anu kitu. Panginten eta mah kaulinan para menak, ceuk si Ibi. Teu kitu kabeh Ibi. Listayu buru-buru nempas. Geuning bapak kami milih tutumpuran ngabela Kangjeng Dipati tibatan kudu midua hate ka urang wetan mah. Ari leresan tuang Rama mah atuh ulah dicarioskeun deui anjeunna mah menak anu ngadek sacekna nila saplasna. Maksad pisanggem Ibi mah anu sanes rupina teu kirang-kirang rerencangan tuang Rama kapungkur anu ayeuna tatan-tatan bade kumawula ka dalem anyar. Eta mah urusan maranehna Ibi, omong Listayu. Geus diilik-ilik sinjang pamere teh Ibi, manehna nyalenggorkeun obrolan. Ih teu wararantun teuing Ibi mah mangawe buka ku nyalira. Metra kaum dangu sadaya. Brai dibuka eusina samping rereng sadua-dua. Boyna oge mani lemes matak diseredot tuma sanggem juru pantun teh mah, omong si Ibi. Kop keur Ibi hiji. Ulah geulis apan masihanana oge kanggo Nen Ayu. Barina oge piraku Ibi disamikeun sareng dunungan. Mun anu geulis bade masihan mah eta we atuh lungsuranana walon pangasuhna. Samping teh ditatap diusap seungit soga kaambe mani maleber. Gera anggo midang atuh ku Enden. Boro-boro hayang midang, moal pipantesen da beuteung geus mimiti mendeyang, omong Listayu bari ngarampa beuteungna. Ieu mah sinjang bijilan wetan, ceuk si Ibi buru-buru nyalenggorkeun obrolan. Bisi Listayu kateterusan nyabit-nyabit perkara kandunganana. Tuda geus moal ka mana berasna lamun nyaritakeun eta mah. Tangtu kana ulekan katunggaraan mangkaning apan saenyana anu keur kakandungan mah dipahing pisan ngagugulung kasedih. Kudu sinaberag jeung hegar sabab ceuk indung beurang oge eta teh gede pangaruhna ka jabang bayi anu keur dikandungna.
Ku ibi geus kajudi naon alatanana paman sungsang bager ka kami. Lebeng Den Ayu mung anu kabandunganku nya anu kabandunganku ibi mah cari soranana nembe cek embutan ibi asa sanes bager pangarahan. Da kami oge teu boga pikiran kadinya ibi anu karasa teh najan tacan lila teu beda ti nyaah kolot ka anakna anu mata kami teu sapamadegan jeung ibi. Naha kunaon atuh bet piraku paman sungsang aya karep milelehengkeun kami sabab asa beda kana geterna oge ibi. Nya cobian atuh papaikeun ku nyalira. Arek eta oge ibi lamun geus manggih waktu anu mustarima tapi tangtuna oge nanyakeunana kudu ku cara anu lantip tur malapah gedang. Omong Listayu. Mitra kaum dangu sadaya dina pamostungan nama Listayu teu kudu nanyakeun sabab Raden Sungsang ngajalanan ti heula. Paman teh geus janji ka diri pribadi hayang bisa males kasayan tuang rama ngan hanjakal ayeuna tos teu aya di kieuna anu matak. Pamales budi paman teh rek ditamplokeun ka Lis ceuk Raden Sungsang waktu ngalaya deui Listayu. Naha kumaha kitu paman kajantenan anu saleresna teh. Kieu geura paman teh kungsi ditulungan ku Kakang Suranangga tembalna jeup deui repeh jiga anu rek nataran deui picaritaeun. Listayu ngahaja milih jempe bisi anu rek cacarita ngarasa kakagokan. Harita teh basa balad ukur rek nempuh jurit ka Batawi paman kungsi cilaka enggat keneh di anu di lebah Teluk Jambe raket anu ditumpakan ku paman sabatur-batur ngadadak diteulem di tengah walungan. Paman kabawa palid tepi ka meh-mehan maot dicai ngan untungna gancang ditulungan ku Kakang Suranangga. Da ceuk syariatna lamun harita tuang rama teu ngetohkeun pati nulungan geus tangtu paman moal kajait deui tina balai. Omong Raden Sungsang. Listayu jeung pangasuhna ukur molohok barang ngadenge dongengna kitu teh. Anu matak paman teh banget nya tumari mana salawasna sok tumanya dina hate iraha bisa panggih deui jeung Kakang Suranangga heg kabeneran ninggang dina waktu rineh lain kunaon apan bieu geus disebutkeun hayang males kasayanana sabab paman geus ditunggu umur hanjakal tepi ka papisahna deui. Paman teu kungsi tepung margi tuang rama miheulaan mulih ka ukur nyarengan Kangjeng Dipati. Naon margina atuh paman teu mulih sareng? Raden Sungsang teu gancang ngajawab tapi lila teu burung pok. Lis kayaan kiwari geus robah saknyana pikeun paman pribadi oge asa ngarasa berat tapi da kumaha atuh kaayaan maksa kudu kitu reg deui eureun. Listayu ngabandungan manis saregep pisan. Jigana tacan pati manjing lamun ayeuna paman ngabejer biaskeun ieu pasoalan ka Elis. Kahiji bisi Elisna sorangan salah harti, kadua kaya nagara masih keneh harengheng sanajan perjurit anu ti wetan ayeuna teh tes marulang deui ka Mataram ngan anu jelas mah paman nyaah pisan ka Elis. Poma Elis ulah boga pikiran anu lain-lain tarimakeun ka nyaah paman keun tong mikiran kasisi gigirna
utamana anu patali jeung kaayaan nagara dina waktu kiwari saheulaanan mah anu karar itu teh tong waka dijieun hancengan urang. Maksud paman teh urang ulah ngemutan kasahanya kedah kumaula kitu paman. Listayu nanya. Ya kira-kira kitu rek saha wae anu jadi dalam diukur urang estokeun. Tapi naha bakal tiasa kitu paman, kanggo sadirin abdi mah asa abot pisan. Nya geus kajudi pamadegan elis bakal kitu, tapi urang kudu inget kaayaan nagara geus robah jauh pisan. Meureun elis oge geus nguping yen dalam anu ayeuna teh lain pituin urang dieu, tapi urang teu wasa nolak. Da kitu kapalae susuhunan ti Mataram saenyana lain ngan ukur wae anu di daleman sakumaha kapalae ti wetan teh, tapi deui parakan Muncang, Sukapura jeung Sumedang ari urang mah anu ngan saukur kumaula kawayahna nya kari tamahawe ganti menak ganti dunungan. Listayu teu ngomong da puguh teu pati timu dibawa cacarita ngeunaan eta mah. Komo deui pan ayeuna geus aya bulana sasat hirup dina pingitan. Geus wae tepi ka dieu nyaritakeun perkara eta mah apan bieu oge ku papan geus ditetelakeun naon pangna urang ulah rek sakecuam sakacaem. Ngan hiji anu kudu jadi bahan pikiraneun elis mah kaayaan geus robah peun sempet dieu. Mitra kaum dangu sadaya, dina zaman dalam anyar daya ukur dipindahkeun ka belah kaler. Sisieun walungan Citarum dokdak Kuriak Rongkah kangjeng dalam ngeureud rahayatna. Daya heubeul mah cul we ditaringgalkeun, taya anu diiwalkeun sararea kudu pindah ngababakan di tempat anyar. Beral atuh keur arindit mengpeng tacan panas, omong Senapati Sungsang. Mitra kaum dangu sadaya, Listayu anje ceuleuh dina tandu bari nangkep orok beureum. Si Ibi leumpang tukangeunana mawa gembolan mani angkaribung. Nya kakara harita Listayu nyaksian deui dayeuh anu ayeuna rek ditinggalkeun. Sabab salila jadi babandan manehna teu meunang lunta jauh, paling-paling oge ngalantung di buruan. Bangetnya ngarasa pangling waktu nangenan kaayaan anu geus robah pisan. Dayeuh geus teu pati kaurus di ditu di dieu anu katenjo teh ukur eurih ngajejemrung. Kitu deui urut pamatuhanana bareto ayeuna geus rata jeung lemah, geus jadi tegal cecendet. Lawasna wae langsung diduruk musuh waktu geus ditaringalkeun ku pangeusina teh. Anu nyesangan kari tatapakanana, mohon bitara kaum dangu anu nyesangan kari tatapakanana ngajarentul dina urutna. Kitu deui tetangkalan anu aya di pakarangan oge loba anu geus ditutuhan.
tuh dihanapeun tangkal sawo anu ngarangkadak bareto manehna sok ulin jeung babaturanana papada budak awewe deui. Ayeuna mah tangkal sawona oge jiga anu geus mimiti ngarang-ngerangan. Taman anu tadina asri geus robah jadi dapuran manjah jeung Kalimusa. Beda jeung bareto di dinya teh loba tangkal kekembangan geus loba pisan ganjorna geuning. Ari kitu teh pantes da eta tempat teh geus ampir sataun ditinggalkeunna oge. Ku si Ibi katenjoeun yen asuhanna keur neuteup ka urut pamatuhanna bareto. Teu ieuh dikeunggeureurkeun manehna oge sarua kagagas waktu ngalewat kalebah dinya teh. Samemeh lohor aleutan anu pindah teh geus cunduk ka tempat anyar. Listayu jeung pangasuhna ditempatkeun di hiji imah. Wawayagon pisan kaayaana oge jigana teh waktu nyieunna digariduskeun. Bakal terus matuh di dieu meureun urang teh Ibi, ceuk Listayu bari ngagolerkeun orok dina palupuh. Ukur itilaman ku samping kebat. Listayu terus ngabebenah pinggoneun. Pangasuhna ngaleos ka pawon rek nyieun hawu pak pikpek da puguh sagala kudu ngabaru. Ari eta imah hancengan saha nya Ibi? Omong Listayu bari nunjuk ka wawangun gigireun imahna. Saurna mah anggun Juragan Senapati terang soteh banewe tadi anu nganterkeun urang cacarita jeung baturna. Walon si Ibi. Keun rada jongjon meureun ari teu jauh ti Paman Sungsang mah meureun kena bakal jeung kulawargana di dieuna oge Ibi. Nya rupina kana kitu enden. Mitra kaum dangu sadaya nya wae teu mangkuk ti saminggu oge imah geus dieusian ku Senapati Sungsang saanak bojo. Listayu teu ngarasa cuang cieung teuing da puguh deukeut ka tatangga. Kabeneran deui anu anyar datang teh galeh-geh pisan. Karek matuh sawatara poe oge ku Listayu geus dipicongah manehna remen lar asup kadinya ngarah teu nilam cenah pribumi ngabasakeun dirina teh embi teja atuh lengkepna mah. Lis di dieu mah Lis meunang ngulampreng ka luar da kasawangna kaayaan geus mimiti aman. Kahirupan rakyat oge geus pulih deui sabihari. Anu tani geus jarongjon deui moal jarongjon deui dina molah tanahna. Kitu deui tukang dagang geus jarongjon dadasar di pasar ngan omat aya hiji amanat anu kudu diestokeun ku Elis. Omong embi teja. Nya omat ulah rek cacarita yen Lis teh putra Kakang Suranangga. Najan prajurit wetan ayeuna geus marulang deui ka lemburna, tapi saha anu nyaho engke Rusiah diri Lis kadengieun ku cak-cak bodas. Geus tangtu bakal jadi mamala. Lis ge meureun terang sakur anu aya patula patilina jeung Kangjeng Dipati Suwargi kudu diiringkeun ka Mataram. Teu meunang aya nu nyesa saurang-urang acan. Ari Kakang Suranangga pan geus pada terang anjeunna teh Senapati Satya ka Kangjeng Dipati. Ku urang wetan kacida di arah-arahna lamun arapaleun yen salah saurang putrana aya di dieu geus tangtu bakal dibawa ka ditu ka harti Elis. Kitu pangwadina ti Paman Sungsang. Kahartos Paman. Ku Paman jeung ku Embi Lis teh rek di aku alo pituin bawa ti Cihaur, malah ngaran Lis oge kudu dirobah. Lain kunaon, lain rek nyapirakeun ngaran ti Tuang Rama, tapi ieu mah pikeun kasalamatan Lis sorangan.
ku paman Lis rek diganti jadi Lismaya. Keun wae da sarua Lis keneh neneh nama. Nyangakeun perkawis eta mah paman, palawan Lis Tayu. Nuhun pisan. Syukur ari daek mah. Nya paman nuhun pisan kasayan paman sareng embi ku abdi katampi pisan berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kanggo abdi teh. Tos sakitu lamina abdi janten kabeberat sareng nyesahkeun paman katut embi tug dugi ka ayeuna apan kanggo kaperyogian sadidinten oge dicekap wae ti dieu. Abdi oge ngemut piraku ari hayo-hayo kieu mah da matak izin paman. Hoyong atuh abdi teh tiasa hirup macakal ulah ngandalkeun dicukup ku batur buktosna ku paman sareng ku embi. Ari maksud Lis teh rek kumaha kitu? Abdi teh paman hoyong dipasihan padamelan atuh purah-purah nyangu saur kasarna mah. Ulah ngalalaip diri geulis bet piraku atuh embi tega ninggal Lis buburuhan. Embi uja nembrong. Da pantosna oge Lis mah digendeng ku menak deui. Nya dina pikiran paman oge kitu. Saha pijalmaeunana atuh nya paman, saha pijalmaeunana anu bade milelehengkeun ka abdi atuh paman. Perkara eta mah pasarahkeun we ka paman Lis. Lis mah tarang diaya. Tangtuna oge lalaki pinila anu baris diasongkeun ka Lis teh. Asa abot paman nampina oge margi tangtos abdina bakal nguciwakeun. Tong boga pikiran kadinya Lis tong nginget-nginget wae mangsa anu geus kaliwat. Pribumi gancang begat kalimah. Geus we percayakeun wae ka paman perkara eta mah. Perkara si Ujang anu orok keneh taya halanganana diurus ku embina oge. Da geus teu boga budak leutik uruseun ieu. Ku Lis ulah rek dipake kamelang nya. Kitu papatahna Raden Sungsang ka Lis Tayu. Mitra kaum dangu rupina waktosna parantos sehet insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru seja amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meos.